serangan terkembali mah gitu. Nah terus ya lancar udah terjelma sombong tapi udah yang panjang nggak itu Korea aku lagi hadis bela kan nya sudah panas saja tapi mau diantekeun matang nu paling baur tahajud henteu duha tara kakolot camplak wah begitu digaweun maki batu nya malahan Allah nyore percuma tahajud, percuma zakat, percuma sodako, percuma duha, lamun inung nyungklit hatena nyeri tingkah laku jadi anak maka tahajud ukur kamu plase miningan kelakuan kagoreng takutan sorangan tu tahajudnya. Aduh kakara ngartieun oh iya mah ke umat Nabi anu kedua tahajud gitu lah yang surga mah sing alus kakolot sabab Allah ngajamin al jannatu tahla tahta alal abda surga terdirikan di bawah telapak kaki ibu dina arti inung mengandung bapak ngayoga gerasa sawang bu ibu sawang bu bapak diletik kurang ngajengkelkeun nges budak kurang lagi merengkeun tapi inung tompo kanya anak teu pernah bosan anger we satungtung nyawa ayana gede lain neng rek ngabubrag nah delaan itu naon halus awit milu pangaosan gerak sok sawah aduh ngaran hidung raoskeun ku ibunya raoskeun da budak ieu moal karasaeun moal raoskeun ku ibu dileutik ngajengkelkeun ibu budak ngeselkeun tapi inung teu pernah boseneun anger katemponya anger bener nalika anak negeri inung teu boleh nyari nya nalika anak narungsing inung sakabeung sok langlang lingling nalika anak susah inung sok milu payah nalika anak bingung tempo inung sakabeung sok linglung melaan sahari inung melaan anak kanya inung ke anak gak pernah aya beak sanajan eukeun sakarat nu ditanya lain harta lain gedong lain sawah lain mobil tapi jujur pelebah deuk sakarat nu ditanya kamarana anak nya itu aya nu maot koyana mobil orang simpan ulanya aing dek modal jujur ciri najer merek maot sok hayang kumpul jeung keluarga kamana lanceuk maneh kamana adi maneh mah hayang tepung berarti nu ditanya anak ieu nyawa geus nu ieu ka anak masih kena nyantel tapi anak kadang-kadang ku gede milih ku loba duit ku gedong sigrong ku mobil mewah ku sawah lega sakapeung mopohokeun jasa kana jadi inung bapak bener ya neng udah nggak ngerti itu nyawa iwati inung geus ngarasakeun nalika anak dek tuang inung langsung mau jengkang bener teh budak ngukur mah yang dahar inung langsung mau jengkang bari diri nate teh keur kayaan keur damang tapi nu penting anak mah senang inung mah tak duk saha nu dihargaan lamun lain inung urang tapi halo kuring teu teu hargaan ka Jokowi wah boga henteu kumaha Jokowi ka dieu ada kayak baik teu hayang panehna kudu kalau gawa nah aban rakyat berkedaulatan segala-galana Jokowi jadi karena rakyat bener lu jadi lamun maneh nangkungan ka urang maneh nu kudu ka urang lain urang kudu ka dieu kudu mau dianak tuh pak kudu gitu tapi hiji nilai anu kudu leuwih kurang leuwih berharga keun bae teu boga gedong teu boga mobil keun bae teu boga sawah keun bae teu boga pangkat keun bae teu boga jabatan nah pangkat jeung jabatan kadang-kadang nganistakeun ka setiap jelema tapi ta doa inung sakeclak cimota inung murah kana pipi ngadoakeun kana jadi anak masih runtut raus sayunan kacai jadi saleuwih jujur babari ku Allah dijabahna mata geura eureun urang muntang saraya ka kuburan geura eureun menta-menta kasih itu kasih eta korehkeun udah deket bae saha inung bapak nya ulah jarak pek bae dek jarak mangan lain dek menta dek nepungan hayang nyaho sejarah pan ngaranna ge jarah dek apa karena sejarah tah hakikatna nu kudu dicenggah tah inung tah bapak kuring ge asli tadi rek jumahan teh da pembiang teh keur teu aya ieu tepungan heula gua sing mah
rek kalebak cina Kak Ismail nganaon kawin deui corok maneh kirahan buat nepi ka hayang ngepotong mbak ya dalam tatangga mun ngomong gitu mau teh dibaledog ngan direret oh indung maneh rek kirahan sambarkeun suntangan cing teh kalebak rek nepungan dulur cenah maneh rek ceramah cing teh radongan dengan hiji atuh cenah maneh teh can dahar sing leuwat dahar lapanungan dieu nya karek lo Pak Ade juga amin ya robbal alamin urang karek datang atuh pugu geus amin mah tinggal dahar hasil ngocek ieu doain dulu ampun Gusti dus nah ali pokoknya dus segala entong da Ismail mah gaduh wargi pan teu cihaur ka ditu cihaur masa abdi pengajian di anjeunna wah Pak tuangeun puyung hidup oh sugan we ayeuna dan rumah sak da pun dia mah teu disaeun meuyeum cau tapi unggal penting teh kuring nyanyanak cau da Allah mah maha adil nya kanu teu bisa mah geuning sok hayang pun biang teu disaeun meuyeum cau dina dus teh cau pun biang teu disaeun pameuyeum ketan kideung da teu bogaeun sawah kudu ngetan teu bisa gigeureun cau teh aya ketan geus kompletan pun biang mah ibu teu disaeun nyeun ranginang da sepuh gigireun peuyeum teh sok aya we ranginang teu disaeun nyeun wajib ibu pun biang mah teu disaeun nyeun wajib mata abdi heuweung nikah teh da teu bisa olah atuh tapi dia terus sok aya we wajib sing komplit hah? Ente mau ngobatan wajah iya mah teu sakadar ngingetan di si poho biasa teh kitu kada simpul teh rasa nafsu pikir ai bogoh bijil tina naon tina rasa nya tina rasanya bener bogoh bijil tina rasa ngaran nafsu kadang-kadang ngaran nafsu teh dibarengan ku rasa jujur deuk awewe sahabat ge nafsu yang boga nafsu da aya mah geus dipikir artina dihalalkeun sanes nikah deuk awewe itu leuwih geulis batan urang deuk awewe itu jika menor leuwih ti urang ke rasa nafsu pikir kudu tumplek kana jadi pamajikan ayeuna lantaran geus sah jeung dihalalkeun bener asli maka katakan kaum muslimin harta benda lain segala-gala gedong sikrong lain segala-gala mobil mewah lain segala-gala kuring pernah nyarita ya noboga mobil Fortuner noboga mobil Xenia Avanza lah teu kudu bangga diri ngadak-ngadak teu wawujud rakyat leutik naon sababna kudu sadar kendaraan urang mah lain eta kendaraan urang panuntungan iwal di pasaran digotong ku opatan nya memiskin kadinya anu sangsara kadinya sugan mobil Fortuner bubuk kayak tukang kuburan mau bisa ibu tong bangga diri ku acuk anu ieu acuk nu diange ieu tong bangga entong ngabibit tak batur pedas meuli ti Bandung batur teu nanya ge pasar baru naonan kitu naon karunya anu miskin naon sababna baju ieu nalika urang geus eueuh di alam dunia dipurageun dituna diteun teuing dibagi-bagi ku saha tapi jujur urang bakal diboehan ku warna bodas 7 lapis tak eta anu sarua neangan sarua we urang boga gedong anu sigrong tong bangga diri ngarasa asa kapuji beak 100 juta bibija ka batur 150 naon untungna naon rugina mah geus ngabejakeun modal keukeuh abah pangbalikan urang lain gedong nu eta pangbalikan urang mah tuh nyerang kedong kuburan ngaranna mata nu beunghar sok sing leukeun daek nya ah nu miskin atuh isuk-isuk teh mawa-mawa koret kaburuan nu beunghar ieu parala ku abdi rek dipangoredkeun mah busrek yakin nu beunghar teh mang tong lami teuing tah kopi tah rokok nu beunghar jadi bageur lantaran nu miskin ge bageur ayo urang mah pan borona bageur ka nu beunghar kadang-kadang nu beunghar teh diomongkeun tong deukeut jeung si eta meunang nyegi sing dari mah apal gitu nyegikna ih dipipir kamar emak nu sesegrok teh moal teh si eta cing teh leungit duit mah alhamdulillah cenah leungit 10.000 mah nya cegik butuh 10
nuding ngaranna kotor hate disebutna untung moal rugi geus pasti kuno beunghar di jauhan ku Allah dicatat dosa. Kata sumber kehidupan tah hate rasa mah panena hate ai pikir ayana otak ai nafsu mah nya bolak-balik kadang-kadang mangaruhan otak kadang-kadang mangaruhan rasa mangaruhan hati. Nunggus rumah tangga bakal kaganggu bakal sabab bakal diganggu tuluy ku nu ngaran nafsu. Pamajikan baeur saeutik paduli aing neangan batur tah tapi kurasakeun bae baeur sapoe mah moal satahun atuh eudeuh satahun sabodo itu capeun mah sok we. Jadi ibarat kuring diomongkeun batur kuring mah enjoy cuek acuh lamun ayeuna batur nyalahkeun kuring pertanyaanna namanehna geus bisa bener nya Pak. Ya masa saha we nur nyalahkeun salah ustad kok pertanyaanna nah bapak geus bisa bener cing atuh bener teh tembokkeun ka kuring supaya kuring budak orang nuturkeun bener ari kitu menyalahkeun ka batur sorangan leuwih ngaco palebah mana ngacona bisa nyalahkeun batur geus ngaragrag diri teh nembongkeun pribadi urang geus ngaco hirup bener hiji ungeut kan paujo da bener pisan ya Pak ngaji mah teh kudu luhur-luhur dinu kitu we enteng lamun urang batur ngahina urang beukeun bae. Nah, gabungan orang maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji kagungan Allah. Lamun sadaya puji kagungan Allah berarti tanpa terkecuali anu Allah kabeh ai urang pujieun lain urang mah hinaan batur ngahina keun bae gabungan urang nah mah kejengkongan pan geus ngomong alhamdulillah. Mata Quran kudu akur jeung hirup teh kitu. Aya diomongkeun alhamdulillah batur ngaledek gagabah kitu. Dirasa kunaon sabab ibu lamun disebut goreng ku batur sok kasihgeun hiji panyakitna bongan diri ngarasa geulis lipstik geus dipake bedak geus dipake sidong ongkoh jur turun tiburan ya sabungeut kumaha itu gagabah aing teh mahal itu nah mah jeung kasih bongan diri ngarasa geulis ustad itu disebut ustad kasihgeun bongan diri ngarasa jadi ustad. Ari ngaran-ngaran bongan diri ngarasa berarti rarasaan ari ngaran-ngaran rarasaan penyakitnya. Anu tadi berarti cek pikirna aing leuwih hebat batan batur aing leuwih alus batan batur padahal hakikat ngaran hirup cek rasa urang mah kosong molongkong eueuh nanaonna kuring bisa kieu ngaladang diajar lain teu saeutik geuning nu diajar bisa-bisa naon atuh titipan ti Gusti Allah mata kuring sarupa kieu teh lain kudu jumawa lain kudu sombong lain kudu aing asapan bisana justru kudu leuwih tawadu DP anak asor bisi dicabut kabarokahan ilmu saha kuring ayeuna dianggap teh Pak Ustaz ceramah di kupingkeun kaharti ilmuna da lain nu kuring nu Gusti Allah sok leungit barokah ilmu saha kuring jelema badego burao mana buktina eta payu ka awewe henteu nya jadi tanya mata diri maka bisa dicaci batur dihina batur dipitnah batur keun bae nah mah geus keun bae depan bongan urang nyarita ka Allah teh alhamdulillah nu kadua komo Pak kalimat nu paling berat di alam akhirat iwal hiji la ilaha illallah ibu bae teu dianggap tara pangaosan bae cepat turun kemana cara pengawasan gitu urang mah ari dae ai teu dae sok cicing we di mah eta leuwih halus jawabanna daripada kieu mane cara pengawasan gagabah nu nabung hareupeun teh aing tah eta mah beda butuh pengakuan padahal pengawasan jeung henteu na memang nasihatna nyatetkeun nya Bu cicing urang diajar ilmu nu ngeunah-ngeunah naon sababna nya bae urang tara dianggap maca Quran bae mana mah tara maca Qur'annya urang mah aya keur daek osok keur tara mah urang mah berorah leuwih ikhlas teh jawaban daripada kieu mana tara maca Qur'annya gagabah nu di masjid tiap subuh teh tah nepi ka serat kieu teh naon beak Qur'an ku aing butuh pengakuan leungit pahala Allah bongan hayang diaku ku manusia bener bae urang dianggap tara tahajud bae mana mah tara tahajudnya urang mah katalog teuing penting-penting ka kutumu ari daek we osok teh aing teu mah urang mah tara leuwih ikhlas eta jawaban mana tara tahajud bareun suku teh naon tahajud
eta mah butuh pengakuan si orang lain baru suku-suku teuing jeung awak-awakna baru atuh geus takjub merendah iya Pak nu ngaran ikhlas teh eta nu ngaran ikhlas teh bae nabi teh dianggap haji bae aya gelar ke nabi Haji Muhammad ari urang nah aya diberi gelar bae eta berarti keikhlasan urang jujur rada minim rada leutik kawan apa masjid atuh tah kusakitu teh kayak masjid itu geus eueuh nanaonan kawan apa masjid atuh tah kusakitu artina geus ngaku pengakuan diri bahwa urang ahli masjid kawan apa kahareup we leuwih ikhlas teh kawan apa Ustaz ceramah tah ria kawan apa Ustaz dek minta dahar we leuwih hade eta. Jadi tina jawaban geus nembokeun menceritakeun di mana rasa aya. Ibarat kieu, salaki ditanya, "Mang saha eta?" "Pun bojo." Aya banghay. "Mang saha eta?" "Pun bojo." Aya naon kabedana? "Mang saha eta?" "Pun bojo." Tarik, pede boga pamajikan. "Mang saha eta?" "Pun bojo." "Mang saha eta?" "Juru kawi." Nah, hiji alusora, kadua minum nabeuh, pede buat juru kawi teh, da katempo panggungna. Coba untuk manggung saya tak juru kawi. Nah, teu pede. Lantaran teu nembongkeun sifat pribadi asli. Iya Ibu. Coba lamun nembongkeun sifat pribadi asli, rasana aya, nafsuna boga, pikirna dipake, ka batur teh somea, dareh teh halus budi, hade rasa, batur bingung urang milu, batur susah urang ngiri, batur teungeunah urang milu ngagagairah. Itulah nu ngaran rasa nafsu pikir mun dihijikeun jeung saha eta salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki. Ketika aya pamajikan nu wani ngawiwirang salaki berarti karek butuh rasa, teu butuh rumasa. Terus pikir karena goreng salaki sare jeung urang kene, dahar jeung urang kene, sagala rupa jeung urang kene, mandi jeung urang kene, kulem jeung urang kene, tuluy di beja-beja cek budak ayeuna pe obok dipoyok tapi dilebok. Bener ya? Omean ku masing-masing. Namun rumah tangga entong gampang dedengan omong batur, teu sangka mana menangkeun duda, heukeun bae. Da ka ustana ngomong apa ieu? Jeung Pak nalika Bapak menangkeun pamajikan goreng untung gede demi Allah untung gede da goreng mah teu anu geulis bae nu goreng untung gede teu menangkeun nu goreng nah hiji aman hate mah ka mana ka uleman bae nya teh jeung Bapak kumaha lamun Mama bagian heuju da goreng kesidik moal payuna untung beunang urang tapi bayangkeun menangkeun nu geulis waduh hariwang, koncewang, lewang, keung di paling batur, kunaon sebenarnya bongan aya kalebihan gelis. Jika nama barudak istri teh kitu mandang kuring. Wah, semua kanu kasep juga ustadana, nah hariwang di paling mantan. Batak negara orangnya para juta. Nya wadai judul pamungkas mah urang doakeun we ieu naon artinya? Dulur, terus deui rumah tangga teh neuteuk meula jantung ulah kabalikan uka 2 kali, 3 kali, 4 kali poe ieu langit bumi milu nyaksian dicatat ku sagala rupa malaikat mudah-mudahan kun payakun Ismail mewah neng teh Ani mewah teh Ani moga-moga rumah tangga teh saklek sakalian ulah pernah boga pamadegan sakalian kurang sakalian dunia, kurang sakalian akhirat, kurang sakalian lahir, kurang sakalian batin. Anu pamungkas pisan toong ku Bapak dina salat TTL nya dina salat terakhir assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca filosofi kahirupan ilmuna nu katuhu doakeun ku hade anu kenca ge doakeun ku hade katuhu teh pan filosofi kealusan kenca filosofi kagorengan dina assalamualaikum ka katuhu nu alus doakeun alus assalamualaikum ka kenca deuk nu goreng patut sekalipun ka urang wayahna kudu ngadoakeun alus sanggup? Saya tak khusus sholat begitu
ayo urang mah meujeuh Pak sabaraha nya euy basa Pak Ade hajat mere ka urang 50 oh atuh urang di kudu mere teu leuwih hiji jadi 50 hiji satu teh katuh ka alusan nah ari palebah anu goreng mere 7.500 pan urang jujur teu hayang naikkeun dicopot deui 2.500 tamnya dikeun 5.000 jadi orang kanu alus ngadoakeun alus kanu goreng mah sakapeung sok nembongkeun diri aing ge leuwih goreng padahal dina salat assalamualaikum kakatuhu assalamualaikum kakenca dina harti assalamualaikum kakatuhu doakeun jelema nu alus ka urang assalamualaikum kakenca ge doakeun jelema nu goreng ka urang sanggup saklak katara ka tembong khusus salat teh sarupa kitu dah yang khusus mah banget mungkin orang katakan hari porong dan sholat baru budak tikusuk gitu kacin sing memang bernawa sholat sama tadi kata bocah itu budak tikusuk tina walungan tuh udah husuk lain husuk lolo dan husuk mah eta gitu nya kuring mau nerangkeun di dieu ada bab sholat cewek dina bab rajaban bab sholatnya eta ge lamun diulung aya teu diulungnya wayahna lapur teh bab sholat ini takbir ruku sujud wiridan ngadoa lamun dihartikeun khusus ketekala aya dina 24 jam subuh nepi ka lohor nanti waktu subuh membabari lohor babari asar babari maghrib babari isya babari tah nu hese mangeusieun salat dina lolongkang kapan kira subuh zuhur asar maghrib isya tah di dieu na hese asli kadang-kadang dina salat subuh nih ya Allah babarin abdi kasayan balik salat subuh nah ya fokus gelas babekeun ka jalan atuh ongkoh minta halusan tapi batur ngadon ti cuga atuh kontrol ku RW nah hanya Allah teh ari minta pahadian tapi ngadon aya nu kontrol heuh bengok maneh nu salah halal Pak harus Pak asli ya Allah ada teu paparin mah rezeki lain rezeki teh duit wae dibere cager ku ieu rezeki kuring nuang eta dieu sangu koneng dikorehkeun teu parebut jeung Pak Ade tapi beuing hayang kampung karesep asap udah lah asup kana patuangan sugan aya nu karasa di depan henteu ta eta rezeki teh nu kitu keur naon duit loba itu sangu teu asup kana beuteug duit nakar meuli daging hayam kolesterol naik duit loba belikan kana kadaharan darah tinggi jadi eueuh rezekian bener mata nukur dipentak ku urang mah lain duit nah tapi manfaat kabarokahan tina rezekina keur naon duit loba tapi teu barokah leuwih hade leutik tapi mirilik anu barokah leres kitu termasuk ibu-ibu nuntut ka salaki wayahna tong minta gede keur naon gede leuwih hade sacungkona sapangabutuhna apa ieu pangabutuh sapoe aya teh 30.000 tong leuwih di sakitu masih ante 30 ngeunaheun teh salaki teh ieu mah bere 50 pahingan naon bari satu tangga eueuh atuh mah jeung urang nu di pejabat koruptor ternyata imah urang ge loba garong kahot salingkuh duit di pamaji teh salah gitu bener jigana da rumah saeun Pak da rumah saeun sakitu saja mudah-mudahan nya aya petikeun urang teh entong nuding batur tong nuding batur salah tong nuding batur teu bener tong nuding batur teu ecreuh sebenarnya masih sifat orang geus haru kadang-kadang urang teh aya rasa kadang-kadang rumasa kadang-kadang urang boga rasa jeung rumasa ngan kaceunaan ku nafsu hayang ria jadi lain batur dari loba salah teh pribadi urang lamun jelema boga rasa nafsu jeung pikir jujur bakal poho nempo ka goreng patutan batur bakal hoream nyaritakeun kasalahan batur nah diri urang ge pabalatak teh ka goreng patutan bener mudah-mudahan ya ceramah teh ka kuping mudah-mudahan ceramah teh asup kana HP sehingga bubarna pengajian nempo salah batur teh jumbalem sehingga nempo kedulna batur teh jumbalem mudah-mudahan sinareurah teh kana hati masing-masing ai pengajian minang nempo kasalahan di omong-omong mah ngariung di jero masjid hareureun nyaritakeun hampura teh neurah-neurah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikini kegondang dia
cakep gitu Bu, mencari cinggo. Cik ini kegondang dia. Itu mantap punya. Hari ini kita bahagia. Ayah calon pengantin anyar, ayah deui pengantin bari baru aja. Bari apa tuh pengantin bari? Bari ngambek, bari